Bastur sadapur keluarga Batur sasumur tatangga aya de Batur salembur eta mah sadesa aya de Batur sati kukur tak eta teh batur-batur urang manusa KPG jangan laksanakeun bisnis jangan laksanakeun politik jangan ngarealisasikan berbagai-bagai aturan kudu aya jelema atuh urang atasan kudu aya bawahan pemerintah kudu aya rakyat kiai kudu aya santri dan selanjutnya nu dagang kudu aya konsumen manusia etalah batur hirup urang salila di dunia urang sieun menta anteur urang isin ge aya nu nganteur etalah manusia takos kitu tah kahirupan di luhur bumi ketika urang maot batur urang teh amal urang nah iyalah persiapkeun jang batur urang ketika urang maot pamajikan urang ceurik anak urang ceurik ngan datang ka bibir kuburan doang embungeun nyana asup ka jero kubur mah kajenting tadina nyana sumpah setia sehidup semati bohong ngan sehidup doang mualikeun semati mualikeun tah jang batur urang mah amal urang salat urang milu ka jero puasa urang milu ka jero zakat urang milu ka jero haji urang milu ka jero ngaji urang kuari tahajud duha sedekah ieu asup ka jero termasuk korban kajero bareng jeung urang mendak fasolli li rabbika wanhar salat anjeun salat lebaran wanhar ay wanharil ubhiyah encit kumaneh kurban antak sakumaha kamarin dijelaskeun riwayat di Siti Aisyah ma'amila ibnu Adam yauma nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam daya anak Adam beramal di poean lebaran tina hiji amal nu paling dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngucurkeun getih yakni kurban naha innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha saenyana kurban engke bakal datang jaga di poe kiamat tandukna bagus jasa cekerna bagus jasa nyayagikeun jelema nu korbanna nu bakal mawa langsung ka surga nu mantak samminu matayakum samminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah sing lalintuhan ku maneh kurban maneh hartina mun de korban nu lintuh ulah nu kuru lantaran eta bakal jadi kendaraan jaga di yaumal ya mentek ulah korban kunu buta teu sah urang korban embe sapi kebon nu buta teu sah lantaran cacat gitu kene korban embe sapi munding anu pincang teu bisa leumpang teu sah korban anu gering nyata geringna datang ka uruk jasa teu sah jadi kudu nu jag-jag kudu nu lintuh jasa kumaha cenah kiai lamun aya nu korbanna ieu mah sapina teh kitu dikabiri teu masalah kumaha ye lamun aya lalaki pan utamana mah lalaki afdolna mangan aya ge sapi lalaki jeung bikangan aya lalaki nu afdol tapi na kuru ngan aya nu bikang wah lintuh jasa nu bikang bae ulah nu kuru kitu tah mun aya sapi majir aya nu lalaki mah teu sabar halin tuh nu majir mah lintuh jasa majir bae nu majir teh nu teu anakan ngaranna majir bikang ge aya nu majir non ye pemberitahuan Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya diharap pulang karena bapaknya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi
Bapak Ngadiono dari Gembor Pasir Jaya segera pulang. Mun sapi kutujuhan munding kutujuhan embe mah saurang kitu nya nu rapih nu bagus. Urang di dunia baik ya di dunia dek ondangan batur gesarariap kendaraan anak urang meueuh kendaraan ge culak cileug bae aing naik nu mana ye. Iya dek ondangan bae geus puyang jasa. Batur gesarariap jasa mobil masing-masing nyana culungak cilinguk aya angkot pinuh deui. Pan ilu hayang lantaran kababaturan atau kaduluran kendaraan eueuh aya ge angkot geus pararinuh tah ieu ngaluarkeun motor kempes. Masya Allah pareta tinggal sedihna doang sakieu ge endek kondangan sedih brul barangkat tinggal urang lain aya nu nanya deh mang pan teu milu pan dulur mamang ulah loba omong sia endek milu itu benar oh mobil marah panjana tungtung mah ye atuh pan teu milu jeung ulah loba omong sia disoekeun semut sia ku aing tungtung mah kos kitu tah eta di dunia bege kos kitu di dunia komo engke hararudang ti kuburan be lamun urang dipapageun ku korban urang ai prak barang dedelek urang pan kuru amat ieu mba aing atuh baheula korban kuru aduh masyaallah teh dipersiapkeun ya Allah ya Rabbi bunga amat urang ti kuburan ka mahsyar naik kendaraan di mahsyar geus ngabring jutaan manusia dipersilahkan untuk menuju surga abo nikmat jasa sapira 3 juta 4 juta 5 juta dah cara kieu kula mah neuk sapi sorangan we langsung masalah neuk sorangan we sapi ya gari hukumna sunah muakad korban teh hukumna sunah ngan mendekati wajib mantak dingaranan sunah muakad hampir wajib geh jang umat jang kangjeng nabi nama wajib kangjeng nabi nama korban teh wajib mantaknya nama korban saumur kangjeng nabi lobana 63 korban lantaran wajib kangjeng nabi mah urang mah sunahna sunah kifayah artinya sunah kifayah fardu kan aya fardu kifayah aya fardu ain kitu kene sunah aya sunah ain aya sunah kifayah nah ieu korban mah sunah kifayah saimah saurang ge cukup jang sakadar nutupan non kitu ngaranna nutupan kasunahanna cukup ngan nu teu korban teu meunang ganjaran pagon saimah hiji cukup cuma teu meunang ganjaran nu meunang ganjaran menu korban ngan teu dibendu doang ku Allah ma talabahu syari'u ghairu muhattam atau ghairu hatmin sesuatu perintah nu disarakeun ku Gusti Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah teu diwajibkeun ngan mendekati kana wajib nah ieulah ngaranna sunnah muakkad unggal tahun satahun hiji 2 3 4 goreng urang lah aing mah mencitna 5 oh masalah nu masalahnya nah ye sunnah muakkad hukumna hiji embe saurang sapi mah kutujuan munding kutujuan kula mah cenah embe teu boga sapi teu boga kebot teu boga ge kuda los kuda ge dikorbankeun teu naon kuda oh masalah masyaallah karim Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikibashain din hadis Bukhari bikibashain amlahain aqranain zabahahuma biyadihil karimah wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahul barakah ala safahihima kanjing Nabi langsung nungtun 2 embe kibas paruti bulde kanduk nom cara rapang pohara langsung dipencit ku kanjing Nabi tandang cekel pesok cekel kitu huluna ditinca ku kanjing Nabi beteungna teh langsung ku sorangan sama wa kabar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Tah doa Kangjeng Nabi kos itu Gusti muga-muga narima Gusti kana korban min Muhammadin ti abdi Muhammad wa ali Muhammadin keluarga abdi keluarga Muhammad wa min ummati Muhammadin jeung umat Muhammad. Mantak urang mah geus dikorbanan ku Kangjeng teh guru korban. Masya Allah istimewa Kangjeng Nabi mah. Lecet lobana 63 lantaran wajib Kangjeng Nabi mah langsung ngadoa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi al-udhiyata ni'matan minka alayya wa taqarrabtu bihima ilaika fataqabbalha. Mungkir dua tataqabbalhuma. Kitulah doa Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi ngalaksanakeun kurban. Matak besi aya nu korban ye ti ayeuna hiji siapkeun embena. Mun geus aya embena ulah motongan kuku sunah. Kajenting pa Jumaah ge ulah.